nu berat nu berat Kyai tengah larang munkarat dihijikeun ulah naon garang-garang sebab daun dititana ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut sorga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna geus meunang tibana ieu tah falamma akharathumul azfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu bararagus tadi disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyala henteu pernah mentolelir nyala henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teuing nyana benduk ka aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram deuk di dieu nya deuk henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram deuk ditentang ku kiai desa bodoh deuk ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemon lu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan saya abdi Haji Pendi Coba. Kunaon Mang Haji ieu bisa ka neraka ngredit mobil teh anggeus. Cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas. Hayang jeung satu, hayang jeung kiai. Kiai satu, kiai di zaman abdi. Satu kiai na Ki Fudoli. Kunaon tuh ieu Haji Bani make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui pamatu geus teu kudu dicaritakeun ka parangih ge di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi sakieu Ki Fudoli bener kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ke mobilnya cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun haram begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit teh emang ulah sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana ke jamaah tidak boleh sademo ke di ditu deh aing ngadenge nyanang nyaritakeun haram kredit aja sia ngredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Ki Fudoli doang nu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya nah iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajian teuing dipake ka bendug ge kajian ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajian kula mah dibenduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid
Nah dirinya lah kula masuk ngomong baik kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nambah 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitis tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang jauh insyaallah kulanya DPR lagi nyaho yayasan lagi nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panjanana bebeja kae sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja dibayar ka kiai Ucita tolong teh teh jadi bae nyanyahoun sia tah aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajin abe naon di akhirat aing aman mana geus sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun urusan yayasan geus caritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat haja uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun emang Haji Makmun aya lamun teu undangan aya jada jauh dua teh kukula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman abahnya nama tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme Naib Meme teu nyana eta kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman gagah disuud teh zaman eta araya keneh tinggal hiji dua deui moal kebal deui teh ge ieu sekolah nyaho kiai haji teh nyaraos etikan ban bae mah ngajina make sepeda make motor gelas eting nyaho jadi si A si B si C si Haji Ahadu nyaho sok haji terus kabeladi terus si Picu ka di nyaho atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji ka beladina mah teu barang masuk Golkar aju teu ngaji jajan nyararaho terus di gemborna Ki Muhtar atuh nyararaho aja terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantak Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kula eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi jabat tuh 1, 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu
Dan saya sering singgung, adapun dia benci sama saya, leg-leg ku sia benci. Aing mah salamat tuh cak malaikat. Bagus, C, bagus. Enggeus, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mantap. Tinggal aing ngadadaban, dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit sia hayu. Tah, mantap. Lamun ka masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan teu jadi ganjaran. Atulinnya anak panu korban tah mah. Atulinnya anak nu korban tah mah. Ngan sakadar referensi doang, emang korbannya lain atuh jangan duitnya mah saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana yang 5 lagi? Mati. Mati di mana? Mati. Mati di mana? Di perjalanan. Masuk ke mana? Kandang bupati. Ini kumaha coba. Iya kan bahaya. Ye, emang aing teh nyaho. Ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. Bae henteu bae. Sia mah benerkeun bae ongkoh. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal carita-caritakeun ku aing alah geus segala rupa dicaritakeun. Oh mun nyaritakeun kelas MPR kelas DPR emang teu nyaho jasa insyaallah jauh emang kiai bisa nyaho kos kitu atuh aing sekali-sekali asup ka ditu asup ka DPR aju maksudna kadeuleuh dan henteu henteu mah beneran jadi jurig sekali-sekali jadi jurig. Ih, sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebel urang bakal datang ke Allah urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Ki Pudoli musruk oh kan aing embung jara Ki Pudoli embung aing tetep nyalametkeun diri madak anu ngadu kotok ku aing didatangan dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang tadi sit aing ada kalau nu bendueun, nu bendu kajen, ini siap jasa dipakai ka bendu kuno ngadu kotok, kuno judi, kuno mabok, kuno zina, kuno korupsi, nyada berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu, masalah, ngan kula da teu bendu, kula mah teu bendu, sebabna tugas ngan sakadar mepelingan, anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iyalah. Ku gara-gara anu 70 teu pernah mentololur teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa nulu jelema sing golepak sedih cerik qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti karsadet narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atuh alat taum min qablu wa iyyai maninggal Gusti ngarusak memeh kaluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa ulah geus datang ka Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayatahimuni
abehnya langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israel disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehna nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti deuk disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum para rae mana teuing curigana meureun kaum Bani Israel oh Musa berangkat ka Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa Gusti ulah sampekeun ka kitu ulah sampai ka kitu Gusti law syi'ta ahlakatahum min qablu wa iya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh ku gara-gara nyana nyembah pedet ku gara-gara pindah pangeran sebagian kalari itu kemudian kami disiksa kabehan atuhlikuna bima fa'ala subha'u billah nu dimaksud Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti hamzah lil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti anu nyembah ka pedet bae anu inkar bae ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ka Gunung Tursina mukalamah jeung aing kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna aing teh nyieun Musa samiri aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa samiri nyieunlah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita bisa ngomong bisa sasada bisa mukalamah ku aing dicoba man usaha kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba iya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya ulah bingung Musa ulah bingung sebab urusan aing nyoba tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudillu biha man tasya nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti khususna di zaman Kangjeng Nabi Musa umumna di zaman urang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikatna mah deuk nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang coba sia ayana gereja di dinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikatna mah nang Gusti Allah makhluk Gusti bupati teh menandatangani gereja menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya menandatangani pihara eta teh kapan makhluk aing bupati urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat ngan aing deuk nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal aing nyoba melalui perekonomian Yahudi didominasi ku Yahudi timimiti matahari sabar subur datang ka Indomaret Alfamart iyalah kabeh teh ala Yahudi kemudian di toko-toko elit
BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri, minuman keras ti mimiti nu leutik datang ka anu gede. Nang aing cak Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka. Ngan aing geus nyoba ka kaum-kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal. Tempat prostitusi loba jasa. Di Citra loba, di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar, kelas mismar, kelas itu leangan kosong, kelas hotel, motel dan lain sebagainya. Eta teh pada hakikat babakan nang ai. Emang nang saha nang ai melalui jelema-jelema biadab nu ku aing diciptakeun. Ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya. Jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng, anu ngalarang, saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna, saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih, saha lamun teu dicoba kitu bual kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu teu gagah. Lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana anu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana anu ngaji mana anu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman. Cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang mah murni rek ngaji teu mah geus tah urusan nyana jeung Allah aing mah keur ngomong bae tah urusanna ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu teu mah coba terus engke gitu bae berputar dunia ini berputar. Engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu dugalah. Engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca. Datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot. Datang deui engke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar, datang deui terus Kombayana. Woi datang deui pan cenah kiai nya rokos kara itu. Dan disiapain aing ge nyaho teh. Datang tuh. Atuh kitu bae terus bae. Datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana. Datang deui zaman SBY. Datang deui saha, datang deui terus. Ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur teh kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas. Bagian agamana aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang. Sosoranganan lain lalagaan, sosoranganan nyana. Sebabnya nama itu termasuk ikut di NU secara praktis. Tidak pernah ilu tiage sebabnya nama di Toriko. Tapi nyana ingin memperjuangkan agama. Nyana mohon perlindungan ketika kemari Multako datanglah. Sababara menteri menta di itu rekomendasi presiden. Alhamdulillah merekomendasi. Datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut-marut. Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita. Kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di Multaqo teh. Banten nu meunang undangan hanya kula, ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih.
Kalau bohong pesantren hanya babaraha pesantren, mesti nama orang NU nu aktif tapi ente. Hese nyaritakeun anak kuari carut marut. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua, ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba iya dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda, masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil. Melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan. Ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai kadinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang ente diteliti. Iyalah kuari teh dihijikeun tak hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna, HTI atuh emang geus kos kitu, Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum Torikoh kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli Torikoh dararatang ku ari teh ka tokoh ka dieu mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden sedang mengkaji siapa sih ahli Torikohnya, siapa sih tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan. Bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambeul kuari ku Amerika. Maka NU ikut main. Ki Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mantak ge. Ulah macaan koran bae. Ulah deulean TV bae. Lamur mata sia. Mane kan ngaji ku aing dibejaan ku ari. Yeay. Sebab nu bergerak ti baheula Torikoh. Kemenangan Baghdad di tangan Torikoh, kemenangan Indonesia khususnya Banten di Torikoh, Ki Hasyim Asy'ari melalui Torikoh, Yaman melalui Torikoh, Suriah melalui Torikoh. Ketika geus acak-acakan Torikoh, sebab berjuang tanpa Torikoh. Cak nu di luar naonnya. Pokoknya siapa teh nyaho belah. Tuh, berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Teu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli Torikoh numbus bergerak, ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga,
karena motif lillahi ta'ala ridho Allah. Aku hari mulai aya naon ta karak sapotong ta carita ta karak sapotong ta waduh geus jam 10:30 karak sapotong ieu mantep jasa ieu lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah lain lalagaan ieu mah bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke saha nu jadi pemersatu engke bakal sebab naon sebab ti Gunung Karang geus turun informasina ti Gunung Kencana geus turun informasina ti Gunung Gede geus turun informasina ti gunung nu aya di Jogja gunung geus tarurun tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun nyaritakeun naon ieu sarua nyaritakeun kebahayaan Indonesia lamun geus tarurun nu kus kararitu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kus kararitu mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri nu turun ka mang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu Amerika ge kaget Masya Allah tuh atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnah cobaan aya naon bage cobaan ketika urang magahan ngaji kiai sapira kiai tamat SD ge haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap sapotong aya sapotong eueuh begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok kurang gede gob sia ta nu neruskeun sakola henteu naon henteu ilu di partai ai geus kumaha tuh ngadoakeun kiai mah ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres ngadoakeun ai ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae nu bener tolol kabeh je asal geus ilu kadinya parem asal geus ilu kadinya parem geus teu diakui deui ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi ketika jelema nyieun pondok pesantren modern santrina 5.000 10.000 bagus salah henteu yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan bahasa Arab bisa tidinya bahasa Inggris bisa tidinya bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai tuh siapa yang serikeun heran tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tad kemana tad kiai sorangan nu nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan heuy kiai mana kiai nang saja buat kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana Iji mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat teu aku kiai ku masyarakat tapi kiai salap mah kiai ulang henteu ka mana henteu aduh kiai mah tuh naon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kiai didinya kiai nu mandian geus beres di pandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habek siap gitu kiai mah aduh ke bangga suka di kos gitu dah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai dohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar beres sugan aya masyarakat datang
Keneh bae geus salat ratib keneh. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad salat qad qamat Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar keneh bae. Salat ka ibarat sorangan bae. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala. Cak anu tatangga euy makmumna mana ulah ngomong. Allahu akbar geus beres. Sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan. Geus teu kudu niat deui maksudna. Geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun. Sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat. Hating datang ka tahiyat. Eueuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah geus beres. Lah sugan keur wiridan datang. Datang ka balik sorangan diborong punya. Mantaknya kebal-kebal macamnya dijual. Baik itu kok aing masih. Tapi lain kitu masalahna ya. Dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur, asar, maghrib, isya sorangan duaan tiluan. Aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya. Kadek sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati. Siapa yang mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae. Alhamdulillah aku lagi kadinya nya kerek bae di masjid. Kebal-kebal diakui masyarakat. Coba kiai modern malah ya. Sebab naon? Beda niat. Niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah. Henteu hayang jadi ustad, teu hayang jadi kiai, hayang bisa ibadah. Atuh geus bae ku ari. Wudu bisa, salat bisa, ibadah. Allahu akbar. Ih teh kudu aya batur atuh ibadah mah. Allah niat di pondok nage deuk ibadah. Aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe. Mudah-mudahan jadi amil, jadi depak, ya emang niat pakai kos gitu. Jadi kumaha tuh? Teu kumaha, eueuh nu salah, eueuh. Sugan disalahkeun lain. Lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju. Kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern. Kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf. Ulah silih salahkeun ulah. Sia mah sok aju nyalahkeun ka aing. Lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang. Pondok pesantren salaf ge saya jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah pokoknya lah nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ke mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah. Oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai, jelema nu ngagelok nilai. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya. Cobaan ti Gusti Allah di urang kuari ketika karyawan lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu ulah jadi kabingungan ieu ta ayatna in hiya illa fitnatun tuh ternyata kos kitu urang boga pamajikan hiji kemudian nyandung 2 nu kolot galak atau nu kadua galak ulah bingung fitnah cobaan ulah bingung ulah tamah engke ge koleng sorangan tamah atuh kayana tanggung koleng 3 aing geus tanggung koleng 4 geus 4 teu bisa balik nya sia kurang cicing di dieu puyeng aing balik ka mana ieu cakena teh ka nu kolot nyarekan bae nu ngora kitu keneh nu katilu kitu keneh nu kaopat kitu keneh aju goreng mah lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh ulah bingung fitnah kabeh ge cobaan harta cobaan sehat cobaan penyakit cobaan ilmu cobaan
Nah iya kuari nuka dulu kurang perumahan gerejana cobaan. Lamun urang teh dicoba, moal kayahoan luhurna urang. Cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae. Ka tukang karti teh mah kos kitu mah. Jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh. Jelema mah mun di restoran puasa kana hebat. Jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah. Tuh pantes cicing bae di imah sorangan aju teu loba omong atuh pantes. Ngariung coba tah di loba jelema aju nyana cicing bae eta kana hebat. Atuh cicing bae di imah di kamar berarti loba omong atuh pantes bisaeun teu bakabeh kos kitu mah. Teu nah, lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna nu kos kitu. Parangsana. Anta walina faghfir lana Gusti terenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawan syita halak tahu min qablu wa iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeut da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aya ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampura ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae minhumus salihun sebagian Yahudi aya nu saleh zaman baheula anu nuturkeun kana kitab Taurat anu di zaman Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi nu tadina berketurunan Yahudi tapi nya nyekelan kana kitab Taurat datanglah Kangjeng Nabi Isa milu bapa-bapana ka Kangjeng Nabi Isa berinjil anu asli nungguan Kangjeng Nabi urang datang ka Kangjeng Nabi urang datang nyana ge anak cucuna milu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhumus salihun wa minhum duna zalik sebagian deui mah teu saroleh ya ne kufar wal fasikum nu ieu nu ambalayah mah geus puguh di ditu di Israel na aslina turunan-turunan nu kuari terus ngabunuh muslimin ambalayah sa Israel terus datang ke Syria Yahudi ambalayah datang deui ka Yaman ambalayah Yahudi datang ke Jeddah Riyadh ambalayah Yahudi datang sarua bae ka Turki ka Uzbekistan Yahudi walaupun minoritas tapi aya eta onam di ditu tambah di puhuna tambah di timur tengah Asia Utara Asia Timur tambah geus jelas ieu datang deui kuari ka Cikupa ya kari Yahudi datang ka Cikupa Cikupa onam masih keneh kota ieu ketos Yahudi Gusti Allah bagus ulah disangka kiai teu berhubungan jeung Yahudi lantaran Ki Fudoli ge ti peuting teh nyetel HP aya Yahudian kalau mau Haji Pendi mata mah geus mukhalid atuh jeung Yahudi dibaca dideuleu tingkah dan lain sebagainya kabehan ieu urang leuleuh tayangan film barat Yahudi ditaluturkeun ku anak urang ningali di Singapura jelema nu make calana panjang urang Indonesia ka Singapura jualan calana panjang jualan samping hating teu laku
Singapura mah celana sempak nu laku. Ieu sakieu ge can ka Moskow ieu. Encan ka Amerika kakarak di Singapura doang. Ya Allah ya Rabbi. Rombongan ziarah selam sebanyak 170 jelema nu ka Singapura, balik di Singapura eta Quran poho kabeh. Haji pendi be ikro poho ikro. Sebab lawan dedeleanana ka ping-ping malulu. Oh, ping-ping nu putih, nu koneng, nu hideung ngararaya, nu panjang, nu pendek, masyaallah. Dongengna di ditu paih, cenah bariekeun biasa cenah. Atuh kunaon dideulean goblok. Eta mah jana mah ai zarahna mah ngan 15 menit, ai neuleun nu kituna berjam-jam. Wah, geus teh mah rugi teh mah jarak ka Singapura mah. Geus aing mangke mun jarak ka ditu moal ngajak nyana deui. Dek aing bae lah pokona mah geus lah. Emang kunaon atuh seubeuh-seubeuh aing. Ai di Uzbekistan mah rapi. Aya nu make celana pendek di Uzbekistan eueuh. Enggak ada di Uzbekistan yang pakai celana pendek, banyakan di Jakarta. Di tengah-tengah kota, di tengah kota. Aya ge nu make rok sakieu, tapi nya nama make ieu kan. Stocking. Jadi sopan. Sopannya nama. Sanajan make rok tapi make stocking ka dieuna. Jadi teu kadeuleu putihna, teu kadeuleu konengna. Mantap kaji pendek teu betah. Cekna teu betah lah ieu cekna. Engko na uping-ping. Iya rapi jasa di Uzbek mah masyaallah karim. Nu make celana pendek sakieu eueuh. Lain lalagaan eueuh. Age make stocking. Jadi kan yang make stocking mah hideung kadeuleu. Sanajan make rok. Eta geus didikan wali Allah. Meureun Imam Bahauddin An-Naqsabandi baheula ngadidik aurat lain lalagaan. Sanajan datang ka kuari teh ya, encan rapi budaya Islamna lantaran kakarak 5 tahun membangun Islam teh 25 tahun merdeka 5 tahun karak dibangun kakarak engket-engket encan asup pikih anu rapi can asup sebab masih di bawah naungan Rusia kuari ge kamari ieu mah keur zaman kitu sakara calon gubernur teh Triana Samun di calon gubernur ziarah ka Bukhara. Nyana dongeng tas di Imam Bukhari. Encan kos kitu cerita dongengna. Dongeng kuburanna masih biasa keneh jeung teu meunang salat. Ziarah ge ngan sakara cukup sakieu wae. Teu meunang eta 15 tahun ka tukang. Salat teu meunang. Kuari onam salat mangga-mangga bae. Ngan masjid hese jasa masjid. Aya ge di kota-kota. Di kampung mah eueuh masjid teu meunang can meunang masyaallah tapi di ditu mah eueuh masjid jelema sarolat di urang loba masjid masjid kosong di Cikupa mah anu dijual masjid masyaallah kan nah iyalah minhum solihun wa minhum duna dzalik kafir fasik wa balawnahum bil hasanat Gusti Allah kaula nyoba ka para Yahudi bil hasanati dengan berbagai kebaikan-kebaikan bini'am yakni dengan berbagai nikmat-nikmat di samping eta oge deui wa balawnahum bis sayyiat dengan kejahatan-kejahatan siksaan-siksaan cok gerage Yahudi teh dicoba ku Gusti Allah dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Hayang naon bae loba. Jeung teu make aturan deui nya nama. Teu make aturan. Di luar anu salihun teu make aturan. Datang pemabokan ti Yahudi, datang pemalingan perkorupsian ti Yahudi. Ieu datang ka isme-isme politik nu aya di Indonesia, politik Yahudi, perekonomian nu aya di urang perekonomian Yahudi, budaya nu aya di Indonesia budaya Yahudi. Di urang teh geus berbudayana budaya Yahudi lu sabenerna mah masyaallah naudzubillah min zalik lamun eueuh kiai-kiai anu ceramah muludan rajaban anu ngayakeun pengajian-pengajian wallahu a'lam untung masih kana Eki Fudoli deres keneh deres make maksudna make ceramah-ceramahnya na jelema kan ngadenge make sanajan nya nama teu make tuh kumaha terus kene masyaallah karim di samping eta deui Allah nyoba wasaiat dengan kejahatan-kejahatan kegorengan-kegorengan
dibere siksa tsunami, dibere siksa angin beliun, dibere gempa bumi, dibere paila, dibere macem-macem penyakit. Maksudna Allah mere kanikmatan, maksudna Allah mere siksa. La'allahum yarji'un. Harapan Gusti Allah dibulang baling ku Gusti Allah, dibere nikmat, dibere siksa, kebagusan, kegorengan, kejahatan, kehadean eta teh supaya nyana ingat balik tina kapasekanana menuju kesolehan iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harapan teh kos kitu. Eta keur ka Yahudi, keur ka urang ge sarua. Kuari urang ti leuletik teh sehat-sehat ke sewaktu-waktu dibere muriang. Tek maksud Allah supaya ingat kana jeung sia. Kamari mah huntu teh mani rapih keneh deuh, barang kuari huntu teh masyaallah, barang ngadahar uli kotrek. Cek cenah ieu uli kunaon aya keramikan. Uli heran aing mah ieu uli aya keramikan. Ditereuy bae horengan barang ngaca huntunyana hiji. Dianggap keramik kunyana. Coplok geus. Kuari mah gareham geus eueuh di dieu geus eueuh kamari mah beuh ngadahar anu teuas-teuas. Boro-boro jengkol siki asem ge kuat, kuari mah geus teu kuat nyana. Maksudna ditegor ku Gusti Allah, lain sia tahun tu nu aing. Ingat sia ka aing nyeuna. Kamari mah ceuli ngadenge pohara jasa. Berbagai suara-suara. Urang dek ngadenge seni Sunda ngeunaheun, urang dek Betawian ngeunaheun, okak-ek. Kemudian orang ngadenge band, ngadenge orkes, rock and roll dan lain sebagainya. Suara-suara ngeunaan. Sia sageunahna bae teh ceuli nu aing sia. Mulai sababna mah macem-macem, kapanasan teh, tidagor teh, gering panas teh, dek bae kurang kuari melegpag ceuli. Ngomongnya aduh dok, nggak kedengeran apa-apa dok. Ini telinga saya dok, korek-korek udah terlain cager, makin bahaya, makin kaditu makin wah makin tekadenya lang nyarakan dokter goblok ta dokter. Kamari mah gercan ka dokter aing aya setik bakari mah geus sating eueuh. Maksudna naon nang Allah supaya naon? Ingat lain ceuli sia nu aing. Sakedeung deui boro-boro ceuli nyawa sia cokot sok aing. Mata nu kamari mah dedeleuan urang barang beunta bos satengah dunia kadeuleu. Begitu orang neule di Singapura macam-macam jelema aya. Begitu orang neule di Ambon nu hararideung aya. Neule orang di Bali beuh nu lalancip kikiran aya. Neule orang di Bandung masyaallah make kebaya. Weuh parahiangan masyaallah mantap jasa. Neule pamajikan orang jibrud. Kadeuleu ku urang. Kadeuleu mata. Cak Allah, sia lain nu sia ka mata nu aing. Awas sia ku aing, dinyerikeun sia tak saeutik. Mulai rada ditrahumkeun, mulai rada ditekadeul ka belah dituna tekadeul. Lain nu sia nu aing. Gering lah urang, jantung lah. Kemudian paru-paru lah, kemudian beuteung lah dan lain sebagainya lah. Eta ona masih kena deureus. Aya anu awakna sehat, nu hiji da teu fungsi. Ieu mah pan puyeng kana hulu. Duit boga, awak sehat tapi teu fungsi. Kuari aja lo mana dirahasiakeun tapi teh belah kenca sih. Tukang urut ge geus teu mampueun tukang. Ya Allah. Ieu maksudna naon? Supaya ingat la'allahum fakhalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab. Fakhalafa maka datang sebagai pengganti min ba'dihim sabada para Yahudi khalfun jelma-jelma anu ngagantian bapa moyangna yane generasi-generasi kadieuna sebagai penerus warisul kitab anu ngawaris kana Taurat nyana ngomongna nyekelan Taurat. Di Yerusalem nyana ngomongna nyekelan Taurat, di Israel nyana ngomongna nyekelan Taurat, di berbagai negara Yahudi teh nyekelan Taurat, ngomongna masa kumaha Nasrani nyana ge nyekelan Injil. Ngomongna karitu generasi-generasina. Yakhuduna radhal adna anu nyana nyarokot
karena banda-banda nu hina padahal mah jelema lamun nyekelan kitab Taurat nu asli kudu anti dunia, jelema lamun nyekelan Injil nu asli kudu anti dunia, sakumaha jelema nyekelan Quran nu asli kudu anti dunia. Tapi ieu nya ngomongna generasi penerus kami tetap nyekelan kitab Taurat, tetapi kunaon atuh nyana mak korupsi nyana nu ngayakeun, riswah sogok nyogok nyana nu ngayakeun. Padahal nyana ngomong kamilah pewaris nenek moyang kami nyekelan kitab Taurat. Apakah kitab Taurat ajaran Kangjeng Nabi Musa seperti eta? Teu. Nyana ngomong kami pewaris Injil. Kunaon atuh kuari maling nyana, korupsi nyana, mabok nyana, riswah sogok menyogok nyana. Masyarakat adu dicokotan teh duitna naon kadang-kadang pajak nyana. Apakah dina Injil aya aturan kos kitu? Teu aya. Bohong. Ajaran Allah maka bege sarua jeung dina kitab Al-Qur'anul Karim. Ieu keur cerita Yahudi anu pewaris Taurat. Cerita Injil pewaris Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Nasrani pewaris Injil. Sarua urang ge ngaku nyekelan kitab Al-Qur'anul Karim tapi maling aya di urang, sogok aya di urang, riswah pajak aya di urang. Ieu ngan sakadar ngomong ngabau-bau sungut doang nyekelan Al-Qur'an. Warisul kitab, pewaris Taurat ternyata teu akur jeung aturan Taurat. Warisul kitab nyekelan Injil ternyata teu akur jeung aturan Injil. Warisul kitab nyekelan Al-Qur'an ternyata teu akur jeung eusi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya khususna para Yahudi, masyaallah karim. Nyana nyokotan kahinaan, harta-harta banda. Bari katololanana nyana ngomong kieu. Wa yaquluna sayufarulana. Kami masa najan nyokot duit negara, kami masa gajan sogok menyogok, kami masa najan nyokot pajak. Eta teh sayufarulana ma fa'alna. Kami mah bakal dihampura ja pewaris kitab Taurat sangeunahna bae. Sangeunahna bae. Nah strategi kitu keneh mah nya. Kami mah sanajan zina, sanajan maling, sanajan mabok, sanajan sogok menyogok, sanajan pajak, sayufarulana komo kami mah dosa bisa dibeli ditebus. Mana aya sih dosa ditebus? Nginaheun amat. Dosa bisa ditebus nu sugih mah atuh bener moal ka neraka. Isa ngeunahna nyana ngomong. Keun eta Yahudi, Taurat, keun eta Nasrani, Injil. Iya deui Al-Qur'anul Karim pipilueun. Jelema nyekelan Al-Qur'an, masyaallah karim. Dibaca Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dimusabakokeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dihartikeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dibaca komo bulan puasa mati isuk datang ke sore, ti sore datang ke isuk jawarisul kitab. Tapi ternyata warenganan nyana sekedar nyokotan barang hina. Dimusabakohkeun ge lain jang nanaon nyokot pialana, jurina ge nyokot si etana. Kabeh kuari mah Quran teh angan sakadar dipamerkeun tetapi teu dipake. Tetep pajak tinggal pajak, sogok tinggal sogok, korupsi tinggal korupsi. Naon hartina warisul Quran? Iya Yahudi nyana ngarasa pewaris Taurat tapi teu akur jeung aturan Taurat, bahkan ngomongna deui sayufarulana bakal diampura kami mah sangeunahna mah sanu kampura. Bahkan wa iyatihim maradum misluhu yakhudhu. Lamun datang deui ka manehna banda-banda dunia anu hina model nu tadi tetep bae dicokot deui nya geus boga ku ari 100 juta aya deui hancenganeun 100 basi kada dicokot nya geus boga 1 miliar ku ari teh aya deui anu mere nu nyogok 1 miliar dicokot deui bae nya da padahal mah korupsi teh geus 1 triliun aya deui liang jang korupsi 1 triliun dicokot keneh bae nya ku ari mah pajak nyokotan dina pajak teh geus aya saeuheuh masih keneh nyokot 2 eueuh keneh bae.
Da kumaha coba? Wa iyatihim aradum mislu yakhudhu. Orenganan eta geus aya dina Al-Qur'an geus ngajelaskeun kos kitu ulah kaget. Pajak nu aya di Indonesia boro-boro sa Indonesia sa Kabupaten Tangerang ge wallahu alam aslina sabaraha. Disetorkeun nama sakean sabodo kumaha nyana bae saenggeusna aya sakean 4, T, sakean 5 T, sakean tapi nu di bangkuna sabas kumaha nyana bae. Encan deui korupsi tina proyek-proyek lain di Tangerang bae Serang Pandeglang sakuliah ing Indonesia. Nyana geus seubeuh sabenerna 10 triliun tetapi aya deui masih keneh korupsi keneh bae. Horeng geus aya di dieuna Yahudi mah kos kitu. Pan nyana mah lain Yahudi, nyana ngekor ka Yahudi. Wa iyatihim maradun mislu yakhudhu kitu bae terus. Tah nu mantak wari urang neangan kiai nu pinter ambalayah lobana tapi coba neangan kiai nu embungeun disumbang ku pamarentah tah eta kiai nu asli mah. Aya cenah di lumbur nyana mah telok disumbang nyana mah teu kapake. Sakali dia disumbang minta deui nyana mah. Sia da. Iya deh. Neangan nu baca kitab jago loba, neangan anu nyaritakeun urusan hukum ambalayah. Coba neangan anu embungeun dibere ku pamarentah tah eta mah hiji. Eta mah hiji. Asal kiai mungkin dibere ku pamarentah eta tuturkeun. Lamun kiai mundaikeun dibere ku pamarentah ulah dituturkeun. Sakitu bae geus. Kamalacin sia kajian hukum age. Ulah sok kitu cenah kiai. Sombong amat sih kiai. Sok sembarangan bae. Pacar namanya na getruk dibere meureunana. Aing mah dibere geus etik. Aja diterima ku diterima. Aja dahar ku kiai urusan aing teh mah. Tarakeun ka sisi-sisi ka belah dieu coba ge. Saha nu sok ngadaharna? Si eta keneh bae. Ji embung ieu mah kajian hukum age. Sebab naon? Izin ka Allah. Engke kumaha mun ditanya ku Allah. Sebab naon eta pajak. Pajak adalah getih masyarakat, nanah masyarakat. Manya kudu nguyupan nanah jelema. Tih. Nu mantak diaji Al-Qur'an, diaji kitab hadis Kanjeng Nabi. Pohar hebat jasa. Urang mun ngadengekeun mustalahat hadis teh jago jasa, mustalahat tasawufna hebat jasa. Urang nyaritakeun fikihna beuh, usul fikihna jam'ul jawamaina hebat jasa. Asbah wan nazairna hebat, tapi nyana bupak di duit pamarentah. Nonsen. Naonan nu kos kitu. Masyaallah. Tah, ieu Yahudi orang nu kos kara itu. Taurat dicekel nganggap yana pewaris Taurat tapi dipakai neangan barang nu hina yana dunia geus aya ge manehna tetep bae nyokot deui bae. Ngomongna lamun diomong sayuk parulana bakal dihampura. Masyaallah karim. Harapannya na magpirota dihampura padahal wahum aiduna ila ma falu terus-terusan manehanana musirruna alaih. Terus bae padahal mah nyana nyokotan dunia dia. Padahal ma walaysa fit taurati wa'dul magfirah mal israt. Setik-ketik acan perjanjian dina kitab Taurat bakal dihampura lamun nyana netepan kana nyokotan dunia melalui kitab Taurat. Ti dituna. Nyokotan riswah, sogok menyogok. Tina kitab Taurat. Nah, nyokotan pajak. Tina kitab Taurat. Nah, nyana ngomong bakal dihampura padahal laisa fit Taurat wa'dul magfirah. Setik-ketikatan janji hampura bari nyana netepan kana salah kitab Taurat. Alam yukhad alaihim mitsaqul kitab. Apakah henteu dicokot isipam takripan geus alaihim paranehanana mitsaqul kitab janji kana kitab Taurat. Manehanana kapan nyaho jeung geus berjanji bapa moyang baheula nya teh apan ngaroromong tina perjanjianna alla yaqulu 'alallahi illal haqq. Nya mah moal ngomong ka Allah Subhanahu wa taala kecuali anu bener kecuali nu hak nya ge geus ngaromong ka itu baheula bapa moyangna. Wa darasu ma fihi nya teh geus mararaca kana naon isi kandungan kitab Taurat. Tapi palima kadzabu alaih kunaon nya ngabohongkeun make jeung ngomongkeun bakal dihampura ieu sayuk paruladang padahal nyalah netepan kana dosa. Ya wadarul akhiratu desa akhirat kampung akhirat khairul lil ladzina yattaqun lebih bagus ka jelema anu sieun kana paharaman.
eta teh haram sogok menyogok urang inget darul akhirat embung eta teh haram lantaran eta teh korupsi embung eta teh haram eta teh lantaran pajak embung mun inget ka darul akhirat khairun nyana teh moal daek ngadahar duit nu haram. Afala yaqilun, apakah nyana teu berakal eta kiai-kiai? Apakah nyana henteu ngarti eta DPR? Apakah nyana henteu paham eta pejabat-pejabat padahal eta haram kok terus bae? Coba bacakeun di kitabna tah tangkorak DPR baca ku sia goblok. Tah, pemerintah baca ku sia tah aing mah supaya si ulah ka neraka. Baca ku sia tah. Afala yaqilun sia gablek akam teh si tolong. Tungtung orang ribut deh jeung nyana apa. Lain kana sehatan ribut silih teluh bae. Ulah pud, dadang bae pud. Atuh maksudna sabangsa ieu. Saya kesadur gara sehatan ku geus kabehan gitu. Sugan teh mah bakal na kiai jadi bupati teh bisa nganasehatan minimal jang dirina horeng katangkep nyana. Ku ari mah santren. Sugan teh mah kiai jadi DPR sugan teh mah bisa nganasehatan umat minimal jang dirina horeng nyana ambalayah kabelah dituna. Quran aya di otak nyana, kitab aya di hate nyana, sagala rupa aya di otak nyana. Tapi nyana teu make persis kos Yahudi anu warisul kitab. Nyana ngawaris kana kitab Taurat bari dibaca ku nyana, bahkan didengung-dengungkeun ku nyana. Tapi nyana tetep maksiat dengan bahasa sayuk parulana bakal dihampura. Enak aya lu. Je, urang ngomong ka DPR, "Hei Pak, atuh langsung membilang kage dihampura Gusti Allah mah rahman enak aya lu." Je, cak pemerintah dam kage urang geus pensiun mah urang ge geus minta hampura be enak aya lu. Gua tabok lu. Ngomong sangeunana sayuk parulana. Ih, deulekeun. Emang catetanana Rokib atib kinca katuhu bakal nyatet si hades. Masya Allah. Ngailah jang ukuran urang sing hade ulah nuturkeun Yahudi. Urang geus jauh perwatakan Yahudi nyana ngaku sebagai pewaris kitab Taurat. Nyana maca kana kitab Taurat, berjanji dina kitab Taurat manehanana. Tetapi manehanana anu mengingkari kitab Taurat. Cak dina kitab Taurat ulah maling nyana maling, cak dina kitab Taurat ulah mabok nyana mabok, cak dina kitab Taurat ulah zina nyana zina, cak dina kitab Taurat ulah pajak nyana pajak, cak dina kitab Taurat ulah sogok menyogok nyana ngalaksanakeun dengan bahasa sayuk parulana gerak ka akhirat dibeuleum nyana. Ulah nyana bae penginjil sarua, ulah nyana bae penguran ge sarua bae. Quran kuari dibaca, Quran kuari dihartikeun, Quran kuari dicarita-caritakeun tapi teu dipake naon hartina. Ieulah bakal ingatkeun wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala yaqilun. Kampung akhirat leuwih bagus pikeun jelema nu sieun kana berbagai perharaman-perharaman. Tah ditadakeun ku Gusti Allah. Boga akal henteu sia, lamun boga akal jauhan eta haram. Lamun sia boga akal sempurna jauhan, mabok jauhan, zina jauhan, maling korupsi jauhan, pajak jauhan, sogok menyogok, aman tidinya, aman jaga di akhirat. Bi barakati umil Quran al-Fatihah.